Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sorak sareng simkuring. Nyanggakeun pidangan simkuring. Carpon misteri nu nabeuh mercing bell. Ieu carpon kantos dimuat dina majalah Mangle. Wilujeng ngadangukeun. Rengse salat Isya panon geus karasa cepel. Awak ge lungse. Tuda titabuh setengah dua ngageder ngalatih teh. Rengse-rengse tabuh 5 burit. Barudak hayang dibawa ngider mintonkeun pangabisana. Ngurilingan lembur ngarasa ajrih meureun dilalajoanan ku balarea. Geus meh sabulan kuring meuting di imah dinas. Salaki jeung budak nu dua ge milu meuting. Komo da bani mah sakolana di dieu. Lanceukna ge nu geus SMP indit sakola ti dieu. Kitu deui salaki miang gawe ti dieu. Sapopoe kuring teu boga pakasaban matuh. Atuh waktu ku kapilanceuk nu jadi guru di dieu diperedih ngalatih murid-muridna marching band. Kuring langsung daek, lumayan lah aya keur jajan budak dua. Ari kana marching band mah geus tapis, bubuhan mangsa sakola sok milu aub, tur sok jadi luluguna dipercaya ku guru. Kuringna deui resep kana marching band teh ti bubudak da apa oge pangaping keur ngorana mah. Teu kuat tunduh Kang. Cekeng bari jung cengkat tina kursi panjang. Salaki ukur unggek. Panona teu lesot tina koran poean meunang meuli ti Mang Risman tadi burit. Budak dua mah keur taronggoy di kamar tengah. Nyang hareupan barang kamemetna, laptop ngahaja dibawa ti imah. Blus kuring ka kamar kahiji, ngagoler dina kasur nu lumayan hipu. Imah dinas nu saenyana pikeun guru teh geus 3 taun taya pangeussi. Sanggeus nu dudumuk ti heula pangsiun. Tapi ieu imah ku sakola dipiara, dibersihan saminggu sakali ku barudak. Di jerona ge aya parabot saeutik mah, kursi panjang, kasur aya di 2 kamar, kamar katilu mah keur musola. Atuh di dapur aya kompor gas kumplit jeung tabungna. Aya panci, langseng, piring gelas, ilaharna di dapur. Da ceunah ari waktuna istirahat, guru-guru awewe mah sok marasak. Awak ngagoledag, rep, panon peureum, les teu inget di bumi alam kawas aya nu nyirep. Teuing tabuh sabaraha, panon dak dumadak beunta, ceuli mireng sora. Nenget-nenget sora naon, ceuli rada diteueulkeun kana tembok, bisi sora ti kamar nu sabeulaheun. Sugan budak nu gede nyetel lagu tina HP-na. Tapi taya sora naon ti dinya mah jempling. Sora saperti pakakas atau alat nu keur ditakolan masih disarada. Tapi duka sora naon. Kuring nenget-nenget bari mikir ti mana datangna eta sora. Teu tela sora alat musik nu ditakolan beut ayak asa kadenge sora marching bell tina tang teng tong nama. Ceuli mingkin rancung ngadedengikeun. Nya ning sora marching bell, tapi nasaha nu nabeuna wayah kieu. Red kasalaki nu keur ngaguher gigireun, rek diguyah-guyah karunya. Tadina mah hayang menta pangneangkeun di mana sora nu disada, beut panasaran.
awak kuring nangkub sirah mah rada cengkat ngahaja meh Atra nu kadenge kana ceuli. Tapi nya masih sora nu sarua, sora marching bell. Moal kitu marching bellna aya di jero imah dinas ieu. Rumasa saminggu ka tukang mah hiji dibawa ku kuring ka dieu da bani apan hayang diajar. Tapi sanggeus budak leuwih kataji ku pianika, marching bell dipulangkeun deui ka tempat asal di rohangan seni nu perenahna kuloneun imah dinas ieu. Tuluy we sok ditabeh ku Amel, budak kelas 4 ari burit ulin ka dieu. Da budakna hayang miluan minton ngan masih latihan sorangan di rohangan. Da can tapis sakapeung dibaturan ku kuring bari diaping. Eta ge mun pamain inti geus budalan. Marching bell kabehanana teh aya 5. Bagianna beuh teh barudak kelas 6 wungkul. Hasna, Jessica, jeung Siti Sipa. Nu tiluan mah geus tarapis na beuna da tahun kamari ge miluan. Ngan nu 2 tacan aya nu nyepeng. Amel jeung Nanay ditawaran. Ari Amel mah diajarna daria pisan, tapi Nanay mah kurang daria. Amel jeung Nanay can diilukeun latihan di lapangan. Sina ngalancarkeun heula di rohangan. Bubuhan ari mahna teu jauh ti sakola. Sok latihan maranehna teh nepi ka burit di jero rohang seni. Komo Amel mah sok daek nyorangan. Pabuburit najan ku kuring teu dibaturan da awak kaburu lungse. Sirah kuring gideg, yakin di jero rohangan imah dinas mah teu aya marching bell, aya ge pianika jeung gitar. Da lanceuk bani sok hayang ngagembreng ari mulang sakola. Tapi nu kapireng kana ceuli lain sora 2 alat musik eta lain eta. Tapi marching bell, nya marching bell kuring yakin eta mah marching bell. Kuring masih nangkup di kamar nu kalampuna di pareuman red deui ka salaki nu nyegrek bangun nu nikmat. Teuing tabuh sabaraha ayeuna tangtuna geus peuting pisan. Sora disada keneh kapireng beki Atra kana ceuli. Malah kuring bisa ngayakinkeun ti mana datangna teu nyalahan. Lain ti jero imah dinas tapi ti rohangan kuloneun, ti rohangan seni. Rei bulu punduk cengkat kuring ngarasa keun. Sirah kuring nyusup kana bantal 2 leungeun pakupis neangan simbut. Benang simbut tuluy dirurubkeun nepi ka luhur sirah. Marching bell kapireng keneh. Ayeuna mah kadenge hawar-hawar. Kuring neger-neger maneh tur satekah polah ngupahan rasa geung yen marching bell disada alatan aya beurit atawa ucing nu liar kadinya. Anjeun ceuleuh luhureunana mata kapireng sada aya nu nambeuh ge kitu dibawa as. Tapi sora nu hawar-hawar jadi kapireng Atra deui kana ceuli sakitu sirah kas karurub simbut. Atra ngajelenging piraku mun ku ucing atawa ku beurit mah sorana tangtu moal puguh. Ari ieu mah ngawirah puguh sol misasina tur genah kadengena. Atra nu nabeuh tapis nabeuhna ngan teuing kawih naon. Nu puguh mah lain kawih Hari Merdeka atawa kawih Halo-Halo Bandung saperti nu sapopoe ditabeuh ku barudak nu bagean nabeuh. Lain kawih manuk dadali jeung es lilin deui. Teuing kawih naon atuh, kawih karesep nu nabeuhna we meureun. Rei bulu punduk kuring muringkak deui. Inget kuring peuting ayeuna keur meuting di imah dinas nu geus lowong salila 3 tahun di mana dilingkung di sakolahan. Ngaran-ngaran di sakola loba kacaritakeun. Kuring ngabiri gidik nyengkatkeun tak-tak awak ngoprot kesang maseuhan baju daster. Laju les kuring teu inget deui. Kuring antukna bisa sare we. Tapi teuing jam sabaraha. Hudang-hudang teh tabuh 5 subuh. Red
kasalaki nu ngagoler gigireun. Teu nyahoeun tadi peuting aya nu nabeh mercing bel di rohang seni. Rasa keung geus leungit, piraku aya ririwa wanci subuh piraku. Geuat kuring cangkat tina kasur ngoloyong ka rohangan tukang. Kacai tuluy wudu sanggeus samemehna ngosok huntu heula. Sumujud kanu kawasa tuluy wirid aya kana 10 menitna. Salaki jeung budak nu dua can barijil ti kamar. Kabiasaan tara daek harudang mun teu dihudangkeun mah. Maksudna mah kukuring rek geuat dihudangkeun, tapi tina pangsujudan asa hoream waka cengkat kuring teh lain nuluykeun wirid tapi kalaka pikiran ka mana karep beut ngolembar teu puguh alang ujurna. Teuing sababaraha menit kuring jongjon dina lamunan nu teu puguh kana ceuli kapireng sora nu saperti tadi peuting, sora mercing bel nu ditabeuh, sora nu datangna sarua saperti tadi peuting ti beulah kulon ti rohang seni. Buringkak bulu punduk muringkak burining kuring muriding dak dumadak keung nu kabina-bina hayang mangoceak tapi bibir kalah balem kawas aya nu nulak. Tanteng tongna sarua saperti tadi peuting, lain kadupa ku beurit atawa ku ucing, tapi sini aya nu nabeuh da puguh solmisasina kadenge nama. Nah amel nu nabeuhna da budak eta mah dariah yang bisa, tapi piraku budak nabeuh we kieu bari pato gerbang nage dikunci keneh. Kitu deui rohang seni ge sarua dikunci, da kunci nage aya di kuring. Mun nya amel nu nabeuh hoyah kieu, saha atuh nu nabeuh tengah peuting tadi saha? Awak kuring ngadaregdik karek inget kana nu kungsi diwangkongkeun jeung Teh Lilis kapilanceuk nu jadi guru di dieu waktu kuring sakulawarga dititah ngeusian imah dines salila sabulan salila ngaping barudak latihan. Di imah dines ieu mah ulah kosong teuing pipikiran, ceuk Teh Lilis. Maksudna kumaha teh? Kuring kerum can ngarti harita teh. Tahun kamari ge kuring pangapingna beda tahun kamari mah tara meuting di imah dinas tapi bulak balik ti imah ka dieu. Sok aya yurik carang-cang tihang. Teh Lilis negaskeun, tabuh satengah genep cenah mah tabuh satengah genep isuk-isuk ieu mah bejana loba kawenehan tur kajadian aheng di ieu sakola. Resepna kitu wanci carang-cang tihang eta teteh. Kuring jadi penasaran. Maksudna mah nah jurig di ieu sakola resepna mulayaban wanci carang-cang tihang. Teh Lilis nembal. Nya ai kita komo peuting ceunah teh. Bari make di tungtungan seuri segala rupa. Inget kana wangkongan eta awak kuring teu sirikna gajleng tina pangsujudan suku meh ti kojot damu kena nu mulen awak handapna katincak. Nu dijugjug kana lawang pantok kamar kahiji satengah ngagorowok ngahudangkeun bapak barudak. Tinggal 2 poe deui mapag poe kamerdekaan. Barudak geus kariplungna minton, kostum ge geus dibagikeun. Ngarasa sugema ngabandungan barudak nu sumangetur hasilna ge teu nguciwakeun. Malah mah nyugemakeun. Ti mimiti nu jadi dirijen mayoret nabeuh mercing bel, triotong jeung senadram, bass, simbal, niup, pianika nepi ka nuka pancenan marawa bandera. Kabehanana bisa diandelkeun tur teu era mintonkeun dina acara karnaval nu baris dilaksanakeun sapoe samemeh ping 17 Agustus. Minangka kuring nu jadi pangapaingna tangtu ngarasa reueus dina latihan poe pamungkas kuring tebetus kasasaha ngeunaan nu geus kapireng tadi peuting jeung wanci carang-cang tihang iwal ti ka salaki.
salaki teu loba mairan ukur sababaraha pecak. Ahengna Kang, eta nu narabeuh teh teu nabeuh kawih Agustusan atawa halo-halo Bandung atawa kawih sejen nu sasari dipake latihan, ceuk kuring ka salaki. Nya meureun nu ditabeuhna kawih karesepna we, ceuk salaki. Karesep saha? Tanya kuring bari rada reuwas. Salaki tibang nyengkatkeun tak-tak. Tuluy we ngaleos ninggalkeun kuring nu ngahulang di tepas imah dinas. Barudak nu latihan geus budal ti sajam ka tukang. Isuk mah moal latihan deui 2 jam deui langit baris dirurup ku poek. Peuting baris mapag kuring ngabiri gidig. Teu hayang mireng deui sora tanteng tong nu nabeuh mercing bel lain wayah. Guat ngagorowo ka salaki jeung budak dua sangkan meresan pakean. Peuting ayeuna kudu saret tibra di imah sorangan. Hatur nuhun, mugia tiasa janten pang bebrahmana, tiasa janten panglipur kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.